urang ya sarua kasab brak sakumaha para kutubul auliya, sakumaha para wali-wali Allah. Tuan Syekh Abdul Qadir bisa neula aras. Syekh Wesel Kurni orang Kampung Koron Yaman bisa ningali aras. Imam Abu Hasan Asyadzili bisa ningali aras. Imam Syafi'i bisa ningali sapatala kabeh ku Imam Syafi'i bisa ditingali di hadapan bumi aya naon. Imam Malik sarua bae bisa neuleuh malaikat di luhur. Atulah jauh-jauh lila teuing jauh teuing tabak ka dieu. Belah dieu Syekh Abdul Karim Banten nu nyebarkeun torekat di urang. Apan di Banten naon kitu ti Mekah ka dieu ngan salengkah. Salengkah Syekh Abdul Qadir mah. Aing hayang ka Banten heula. Di dalam lain eta dunia leutik diberi ilmu toy ku Gusti Allah dilipat. Urang nagis ka Allah bae, dunia ciptaan Allah, urang nanu Allah, cak Allah diletikeun ku sia bumi lain ka Gusti alengkah. Ya Allah, ya Rabbi, lamun geus ka Allah bae, masyaallah. Lamun Syekh Mansur datang ke Banten teh jalan handapnya na turun di sumur Zam-Zam set muncul di Cibulakan. Ya Allah, ya Rabbi. Lamun Syekh Pamijahan nyana berangkat sarua bae. Nyana bareng slak aya di Pamijahan. Ya Allah. Nu mantap kamari ge aya nu dongeng kurang macana jadi wali kamari. Kunaon emang? Begitu naik ke kapal teh kayak di Jidah, HS bae meureun mah. Wali cenah aing teu karasana naon asa haju aya di Jidah bae. Geus loba omong sia mah wali ge wali mujbir sia mah. Tah eta di zaman guru-guru urang kamari. Lamun Abuya Dimyati Cadasari salah sahiji anu paling istimewa anu sangat disumputkeun ketika Kiai Abdul Halim ziarah ke Baghdad. Begitu ziarah ke Baghdad ngobrol. Begitu ngobrol lain Kiai Abdul Halim tah ki eta sakara nu kamari Cibuntut ya. Ki Armin ziarah ka ditu. Begitu ngobrol jeung penjagaana mun ceuk bahasa urang mah cikeneh mah aya urang Banten ka dieu. Sahangarana cek Ki Armin Dimyati Cadasari. Masya Allah cek Ki Armin pan aing mah ka dieu naik pesawat. Ki Abuya mah geus dicaritakeun tah di dieu. Masya Allah. Coba deuk kumaha coba. Iraha ka dituna. Jeung kumaha? Tanyakeun ka Abuya gali kuburan ku sia. Wallahu a'lam. Deuk kumaha coba. Lamun kula nyaritakeun hakir zaman almarhum Abah Doyong Muriang, Abah kula ka Yogyakarta pas Muriang. Begitu ka Yogyakarta naik mobilna sedan beureum, supirna urang curug ngaranna Pak Sumantri. Berangkatlah di dieu di dieu berangkat jam 7 kunaon datang ka Banjar jam 10. Aneh. Kula keur ngaji digerokeun ja aneh. Berangkat jam sabaraha? Ieu jam 7, 8, 9, 10 3 jam ka Banjar moal datang kajen kumaha. Waling cepet genep 7 jam, 3 jam geus datang. Kula disusulan. Salila kula disusulan heran. Ai jam sabaraha berangkat jam 7 cenah bari kula mas ka lemes. Daharlah di hareupeun SMA di dinya. Beres cek Abah teh milu sia ka Jogja. Milulah berangkat. Dikejar kudu 12 jam nu sabener nama Banjar Yogyakarta teh ya. Lantaran jalan ka dieu tak ka tengah eta kudu 12 jam. Tapi ternyata 5 jam geus datang ka dieu. Bahkan kurang. Berangkat ti ditu ti Jogja teh ba'da zuhur, salat zuhur heula di jama'. Tah zuhur jam 1 lah. 1 2 jam 2 3 4 jam 5 geus 4 jam ka Jogja. Kula ngahulang bae kok bisa kos kieu sih. Emang kenceng jatuh kenceng. Ja biasa bae, haju di jalan biasa eureun sagala. Nanya ke Abah, "Bah, kan ieu cepet lo bawa omong lah tuh geus kitu bae." Atuh bawa omong kumaha heran. Teh kumaha coba masyaallah. Nah iyalah kejadian balik ti ditu, balik deui ka Banjar kula keur masanten di Banjar. Haji Jalal keur meujeuhna sasapihan, ceurik bae.
cerik bae terus bae teureun-eureun cak abah teh ieu cerik negor berarti urang ulang ngendong balik guys ulah ditinggalkeun di Banjar abah mandek balik bae pan cenah ngendong bae geus disiapkeun ka benta abah dek balik bae ieu Haji Jalal lain sembarangan cerik ceknya nitah abah balik geus balik bae abah mah Gusti siap-siapkeun di Banjar dek ngendong balik bae ternyata horeng di dieu keur ditungguan almarhum Abah Jangkung Doyong endeup sakaratna nanyakeun bae datang ka dieu cepet jasa di ta mobil begitu datang geus aya tanu ngabejaan Abah kritis ka ditu sempet ngobrol heula sagala rupa isuk naon ta eta teh kula mah nu melengek eta kok cepet amat ka Banjar ngan ge 3 jam 4 jam cek datang duh lamun urang bisa kos kitu gas pokokna mah di ditu nu ngora geus maka jangan kuno kolot teh pokokna geus nyaho-nyaho retoy bae urang urang mah salah niat juga kan bisa kos kitu teh da kikituan malulu puguh hayang bisa kitu teh lepaskeun tina kalazatan dunia 10 pintu nu kudu dibuka 10 nu kudu ditutup bisa urang kitu naon di antarana 10 pintu nu kudu ditutup pintu kalazatan dunia buka pintu kateungeunah dunia pintu kedua buka pintu melek peuting tutup pintu molor pan urang molor kabeh maka deuleuna galeuna cenghar isuk-isuk 2 piring wuduk atuh nomor katiluna buka pintu kitu naon ngaranna pakir tutup pintu sugih obat buka pintu anti pamarentah tutup pintu ke pemerintahan mata lamun aya jelema norekat tapi nyana babarengan jeung pamarentah unslang-unslang macuna milu jeung pamarentah norekatna batal lain lalaga aya atuh aya jurus-jurusna lamun eueuh jurusna moal bisa ngomong kos kitu aya jurus-jurusna lah nomor kalima anti kana dunia pintu dunia tutup buka pintu akhirat mun aya kiai ngangsongkeun proposal sarajan norekat atuh geus jaya jurus-jurus malin teruskeun ku aing kabeh jabaratal kabeh 10 nutup 10 muka atuh aya jurusna geun malin teruskeun elana sebab ngababuka urang kabeh asa dibabukan mah urang atuh kabeh da kuahat kagenep ulah sok ngahayu-hayu jelema anu zalim tutup pintu kezaliman buka pintu keadilan boro-boro urang nu zalim ngadukung jelema zalim nyebu norekat batal mantap kiai nu aya di dieu atuh baratal kabeh ja kamaripan bener kan pun lamun dibukaan badak urang kakara kebukaan kitu bae yo tak kiai yo tak ustad yo da eta teh baratal eta mun norekat mun teu norekat ieu dina mikihna bakal tigejebur tah kakarak 5 tah genep eta mali teruskeun guys pokona mah 4 deui ge jang haol mantak berani salah sia atuh pan aya jurus-jurus masa norekat kos kitu atuh aya jurus da persyaratan eta kakarak 10 muka 10 nutup encan deui persyaratan anu lain kadeuleu engke jelema nu ngahamba ka Gusti Allah sanajan make lepis sanajan buuk dibeureuma